Udah kemarana cina juga. Ini ungu, semurilingan tadi itu kemarana boy. Muatan teh amat ya yang 10 kali itu muatan yang mending mangkal di pos. Den, kemana Den? Amat ya budak. Kemana nih budak? Tadi itu ngojek arah reueuh di pos di sorangan be nongkrong di dia. Isya ke mana baik man itu jangan baik. Aing mah mawa jajan si Rizky tadi. Hayu aing enak boga proyek anyar deui lain mulung motor. Hayu. Proyek nande sia Hayu be tuturkeun aing. Bos, proyek nanti bos. Guys, ini mah proyek bulung buah. Ayo. Duh, apa ngedrop paketan beak, ngojek menang-menang, ripus sih. Harga makan bos. Ayo deh, tuturkeun. Atuh ayo. Kampret, Maki, nilon anak buah itu si Kodir. mana anak buah sia ente? Nyawa bukan anak buah tadi urusan ngeganggu aing bae nuker HS. Mau sekali tuh. Itu buat tujuan aing ini kabeh mana belah keur kuari mah. Kemarin mana sih ya he? Cicing sih dia cicing. Cicing sih. Ayo kita tanya gua. Ayo. Cari cicing. Cicing apa cicing sih? Cicing. Ayo lah. Mat. Mat, mas ya mat. Seksi omat kan ditagih malah lompat. Nalis na kan dijiwit. Main ke mana deui na si omat jeung geus ka dieu ka ditu. Iya motor saha ya. Aduh dia. Di mana-mana sana. Bangsa si omat. Hah? Jeung saya deui bae ngojek wah saingan. Wah, enggak bisa dibiarin. Ngarek naon ka dieu? Ngojek lah. Wanian, ini wilayah urang. Kan bebas per ngojek ieu. Iya mas, pantes jadi tukang ojek. Pantes na jadi dokter. Tugas orang hang jadi dokter kumaha yang sarang. Gampang hang jadi dokter mah. Naik. Kumaha? Gampang enak mah menang jadi dokter. Tinggal lempang kasih doger kan Pak Asek minjem suntikan lah hayam percobaan. Hah? Bos, kenan bos. Ayo lah icing bae tuh. Gerak korehan be. Geulekeun be. Kasih ngomong bae. Cenah keur ngomong buah. Atuh aing tuturkeun be aing. Buah ngajedog bae. Pani lain tengah buah, bos. Geulekeun heula bae geuleuh pakuran. Atuh.
Nah, enak si Omat geus kapangin, aku ditagi ka imahna. Bukan. Ayo lah nanguan di pos heula nanguan buah ragak. Atuh. Tunduh. Astagfirullah. Malah di Nyuri mah. sebenarnya Aduh mah nyuri mah. Nyuri cilian mah. Bantuan. sebenarnya Iya, baru aku kena cilian. maaf persen naik aspa. Siapa bos? Siapa bos? Siapa bos? Siapa bos? Siapa bos? Bos. Wah, enak mah pindah pangkalan ini dia di pos mah hapek sugan di dia mah. Ayah hiji-hijian. Waduh. Sia resepnya nyaingan aing mangkal di pos. Ilu mangkal. Aing mangkal di dia, ilu mangkal di dia. Ayang sia kumaha resepsinya nyaingan aing. Pen ku aing sia tidak jadi dokter. Balik. Begut orang teu lulus, jadi dokter mah da parotong jarum naga. Ayo kumaha? Kana hayam gitu neurak parotong bae. Emang nggak mau tahu. Ini mah pangkalan aing. Balik. Tuh gue aing balik bae. Awas ya, amun aing manggil pangkalan bagus. Udah ieu nya ulah ka tempat aing ya. Suri aing bodoh amat. Balik. Bos, sagercan tak? Kiwari ngajakan mulung buah. Bos yang jadi bolot ya. Bos, anu ada ngajakan mulung buah. Wah, enak ngajakan musuh. Asli ya mah. Ulah musuh mah jembaraha enak. Wah, buaya bos. Waduh, aing mau jadi direhe deui bae. Aing kudu ka imah si Omat lagi hutang yo. Poe enak kudu menang. Dah, saya nyawa Mas Omat. Marki si Kiwari ngajakan mulung buah. Ya, aing ngomong ke mana, si ngomong ke mana. Panena bos aing bolot nama. Besia di etan kerokok. Bener kakak. Marki Mas Mat kayak itu tuh. Di mana ini Mas Omat? Omat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mat. Assalamualaikum, Mat. Assalamualaikum, Mat. Assalamualaikum, Mat. Assalamualaikum, Mat. Mana si Omatnya hujan? Si Omat kemana? Mana si Omat? Assalamualaikum, Mat. Assalamualaikum, Mat. Waalaikumsalam. Si lagi lu mau ganggu aing es bae. Tolong aku aing dah. Mati dah. Guru kumaha
iya. Yang boga hutang aing ieu. Aduh. Ini supaya aing boga hutang. Itu mat. Kaki sekarang mau mikir baik, kaki itu lagi hutang baik aja. Ecen boga duit ya aing. Boga halak wae. Astagfirullahaladzim. Siyo mat, panitiangan. Gede pergi, gede siap, dia. Nah, biar ngobrolnya aja dia. Dari yang siapa dia? Sia. Aing boga mana? Aku mai hutang. Hutang mana marki aing boga hutang hante ka sia. Mat ulah ngapohokeun aing dengan sia geus lieur. Arek dibayar ku aing aya hutang mah sia. Mah aing can boga duit sakiwarina mah. Hayang naon deui sakae? Naon be nama nu aya jeung jaminan lah. Aya deui konon tang kitu nya. Nah, gitu. Berharga nu kieu guys sia. Ya, ku aing dicopot nu berharga. Aing ngomong deui lah. Tah. Nah, deui wae. Ya. Jauh duit anu kitu mah. Naon sia auditan? Iya, jeung lagu. Satunya aya nu hiji deui berharga. Arek moal siapa? Teu poin dicopot. Tapi impas. Pakai apa cicing sih lo kamu mana? Yo, aing mah ikhlas sabajik sanguna. Mau anu kitu mah boga deui mah ge. Ai sayang ya. Iya mah hiji-hiji naik pada nonton bola semek dawan di dia aya jeung aing. Ulah ieu berharap mah lebihkeun bae. Berarti aing iki. Mat si aing mau dibere minum. Astagfirullahaladzim. Kalau si jalan jalan mah yang minum. Oh kayaknya kata lah sekadar. Nah, lagi biarkan jeung pocin lagi tuh ini mah ikhlas ridho asal hutang aing sia lunas. Mau aing barang kieu malah aing butuh ge duit. Hampura bae margi. Asa kiwari nama aing teu boga duit. Isukan belas ya ka di ka sore. Aya isukan duit nu aing. Nu bener sih mat sukan sore ku dibawa polisi. Astagfirullah. Biasa bae eta curug ning ancang gitu ka urang nanya nah. Geus lah enak main jangan sebulan udah balik lah. Ah tujuh. Oh nya sukan aing jeung jenis yang gede deui. Oh, ku aing isukan dipanangankeun duit sia. Aya hang isukan mah. Aduh, kumaha dak si Marki nek ayeuna ikan didatang. Ah, boga ide aing. Mendingan jadi awewe heula sakeun. Wis datang atuh aya nama jelemana. Mat. Gum. Mat, weh. Waalaikumsalam. Mangga tangga beres. Pengen saha tuh kan? Sok mangga. Mangga kalau buat. Arek nangan saha akal dia ka bumi. Si Omat, ayo teh. Si Omat mah can balik liar, ah. Waduh, pan urang aek nagih duit ke si Omat, aya sahana. Ieu mah tetehna, ah. Ah, mendingan antar teteh yuk. Ka tomo. Arek belanja ka Indomaret, tapi ditraktir ku AA. Kayak si Omat mah uwi. Atuh, hayu berangkat. Akeun malahnya bari ka kamar heula. Ada gua di luar teh.
Nya. Ayo, A. Neng, ini maghrib urang ada ke Indomaret. Tenan naon AA maghrib oke hayu. Neng kita naik. Cari ke A. Siap. Semua aja. Ini semua kita.